Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullahu taala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Babul hali ari bab bade mertelakeun hal. Al halu ari ngaran hal, huwa eta ari ngaran hal, al ismu eta kalimah isim, al mansubu anu dinasabkeun, amu pasiru anu mertelakeun lima kana perkara in bahama anu narima samar itu ma minal hayati tina pirang-pirang tingkah. Nahu ja'a zaidun rokiban sapertikeun lapad ja'a zaidun rokiban. Ja'a geus datang saha zaidun mang jaid rokiban bari tutumpakan. Rokiban tarkibanana jadi hal, logatna bari. Di mana-mana aya kalimah dilonggatan ku logat bari eta tarkibana jadi hal wajib nasab, isim wajib nasab, nasab ha rokiban nasab. Ciri nasabna kunaon ku patah ku sabab kalimahna isim mufrad. Jaa fi'il madi zaidun jadi fa'il, rokiban teu meunang dibaca rokibin, teu meunang dibaca rokibun. Sabab tarkibana jadi hal wajib nasab. Rokiban bari tutumpakan. Wa rokibtu al parsa jeung lapad rokibtu al parsa, rokibtu tumpak kuring al parsa kana kuda. Rokib tu tarkibana jadi fi'il, fa'il, fi'ilna rokib, tumpak tu jadi fa'ilna, fa'il isim domir muttasil. Al parsa jadi tarkibana jadi hal, bari rokib tu dat tumpak kuring al parsa kana kuda, musarrojan bari diselaan. Oh iya ta musarrojan bari diselaan. Jadi halna lapad musarrojan, rokib tu tumpak kuring al parsa kana kuda, musarrojan bari diselaan. Rokib tu jadi fi'il fa'il, al parsa jadi maf'ul bih, musarrojan wajib nasab sabab tarkibana jadi hal bari diselaan, teu meunang dibaca musarrojin. Walau itu Abdullahi rokiban jeung lapad laqaitu Abdullahi rokiban. Laqaitu patepung kuring Abdullahi kaki Abdullah, Abdullahi kaki Abdullah, rokiban bari tutumpakan. Rokiban tarkibana jadi hal, bari tutumpakan, teu meunang dibaca rokibin atau rokibun. Wama jeung perkara contoh asbahan nu nyarupan ieu mah zalika kanu ditutur bieu. Walayakunu jeung tara bukti itu hal, walayakunu jeung tara bukti non al halu itu hal ila nakiratan angin isim nakiroh. Walayakunu jeung teu bukti itu hal ila ba'da tamami kalami angin dina sabada sampurnana caritaan. Walayakunu jeung teu bukti naon sohibuha anu ngaboganana itu hal ila maripatan angin isi maripat. Contohna sapertikeun lapad jaa zaidun rokiban. Jadi hal teh tara bukti anu kahiji hal teh syaratna teh isim anu dinasabkeun bari kalimahna teh isim nakiroh. Rokiban tanwin ciri nakirohna isim, rokiban isim ciri isimna kunaon ku tanwin. Rokiban nasab nasabna ku patah. Rokiban nakiroh ciri nakirohna kunaon ku tanwin. Cicing dina sabadana sampurnana omongan. Jadi hal teh syaratna teh isim nakiroh, cicing dina sabada sampurnana omongan jeung tara bukti sohibu halna anu ngabogaan halna eta isim marifat. Sapertikeun lapad zaidun. Zaidun eta sohibul hal, isim marifat. Isim marifatna isim alam. Rokiban tarkibana jadi hal, syaratna geus cumpon persyaratanna. Nu kahiji syaratna isim, rokiban isim, nasab langsung nakiroh. Cicing sabada sampurnana omongan iya, sabab geus cicing dina sabada fi'il fa'il. Jaa datang saha jaidun ki jaid, rokiban tambahanna geus cicing dina sabada sampurnana omongan. Jeung sohibu halna nyaeta isim marifat, jaidun sohibul halna marifat. Jadi cumpon persyaratanana. Rokiban tarkibana jadi hal. Ya kitu deui lapad rokib tu aparsa musarrojan, amusarrojan tarkibana jadi hal. Isim nakiroh nasab cicing dina sabada sampurnana omongan. Rokib tu aparsa fi'il fa'il maf'ul. Musarrojan logatna logat bari. Langsung teh sohibul halna marifat. Mana sohibul halna al parsa. Anu diselaana naon al parsa marifat, al parsa marifat. Ciri maripatna kunaon al parsa ku alif lam gitu. Babu tamizi wallahu alam bisawab.